Ah, saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini bang, ayah kalau bawa truk ini nggak akan dirampok bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedatinya. Saatnya Canggih Guy. Dasar tolol. Mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah betul didinya ada tolol. Sakit tuh ngebut, nabrak tekena. Assalamualaikum. Araya? Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? Mohon, mamahna ya teh? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Iya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya pak, tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Oh iya, terima kasih pak. Untuk sementara, apa yang sudah ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Habis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beca sarianen loba hudang peting. Mun aya kahayang gewat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge, mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi Abah waktu ngalabetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngalih ka Garut. Aya naon pak, ningalikeun wae. Henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit dibeuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Satahun geus sabaraha coba Jang? Komodi 10 tahun. Grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkeun, boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari bapak ngarokok teu? Henteu Jang, dati bubudak ge bapak pecan pernah ngarokok. Oh, bapak kada mobil? Boro-boro Jang. Boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh Jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din. Naon, Mang? Kunaon sih lain teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Pugu, Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan teh dikocok heula. Geus we Udin teh ajeung-ajeungan dikocokna beuteung. Daniel. Naon Jack? Adi geura. Naon Cenah maneh kungsina nyojin. Ari bungkul ka nama mah acan. Kungsi sote nemjo eta we pakeanana. Wah, sia. Kumaha rupana? Biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loloba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mana di mana eta ninggalin nu kitu? Di Camplas. Jang, mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah, sieu nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieu nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal asin kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur.
cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh mi orang ditungguan ku abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Ah, pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42, dibalikan. Duh, tulung uy. Oh, Dunuh. Dudung tuh, butuh buru-buru. Tuh, kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Oh, kubu Yuyung juk. Bu Yuyung nuju murukusono. Ku Nunu. Nunu nuju udur huntu. Ku Mumun tuh. Mumun pusung. Ku Bu Tutut. Bu tututu. Fulbul lurung. Ku Dudu. Angges bisi monyong. Wis, Iya, Kang. kan dia geres kedap. Non, Kang. Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Harari Akang. Tempo, Kang. Di luar teh kan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager, kanya anak mama. Sok atuh gera leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sian pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba gera di leueutnya yuk. Mama, cina rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk, tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Hamis, di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita? Obrolan berit awewena. Ya, mana nges nyaho kaboga urang nu anyar can? Wah, nges boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mau kenalan mah. Tapi udah mau foto nada. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nya awakna. Wah, gagah pisan. Iya mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga teu ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta, Nah kunaon kitu? eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge Naon? bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae neng. Muhun Kang. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun nu sedih kitu. Nama diputuskeunnya. Ah, sanes Kang, sanes ka bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, alasan atuh pami kitu mah. Alasan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang. Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salaresna? Meuni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah. Foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun. Hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan di alak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur ara mucuy rupana. Nini geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyaninya. Lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol.
Kang, cik punten masih arep paku sakilo. Mangga. Bada dibungkus wae. Ante dituang di dia we, Kang. Kumaha dok, si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana, sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den. Salares nama sumping na teh kedah ka dokter THT. Ari ieu Kasim Kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga atuh dok, tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi uih ka bumi jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencrang gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios soraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna Ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak pakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak pakaran. Sabangsaning awi pakebu kasur atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar Pak, saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya Pak. Penyakit Bapak itu banyak Pak, tapi yang paling terlihat itu stroke Pak. Aduh dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona bu. Naha, margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lanceuk anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan, urang pariosnya. Sok ayeuna mah laanan rak sukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge, abdi mah ari ngalaanan baju, lampu teh kedah dipareuman. Daniel, Naon Jack atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongkot cenah mana teh bobotoh, Lin? Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek bu. Aya, Pesan itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya, Nganggo waluh? muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring ibu. Nganggo goreng bawang teu? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah bu.
Lisahna margarin atana pilih lisah kalapa Bapak? Jalan tah we kuya lah. Hatur nuhun paseman katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, aku naon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalan tahna. Radio orang rek cerita sia bapak urang mah jagoan pepetasan sakilo digantungkeun aceuli tuluy dibeledugeun hade bapak urang mah wah jagoan atuh ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh udah geus maot iraha maotna nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Daniel, naon Jack? Adieu geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah teuing sarua urang ge lieur. Oh, hari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mah ngan gope ah. Gope sating tong we lah, kok. Ya, bisa teu? Hanya, oi kagak ngerti ya. Apa itu sating tong? Hari gope naon? Gope mah 500 ah. Heeh, sating tong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang Bu. Tuangna sareng nanu aja? Gepuk hiji, bunya 3.500. Hon, sarang tempena hiji 500. Sanguna hiji. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing ibu sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan Bu. Naon becerik neng. Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Matak oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beteung. Kang, Oi. hari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon gitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung, nah meni disadar men ngagoloprak gitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Hayam, beri, asin, Asin. Nah, aya sato asin. mun, kan geuning aya endog hayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 juta. Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teu jujur, jelma nu hitut tuluy nyalahkeun batur. Jalma beleguk, jelma nu nahan hitut mang jam-jam lilana.
jelma nu berwawasan, jelma nu apal iraha kuduna hitut. Jelma nu misterius, jelma nu hitut tapi batur. Oh, nu nyahoan. Jalma nu sok gugup, jalma nu ujuk-ujuk nahan hitut mun keur hitut. Jalma nu percaya diri, jalma nu yakin yang hitut nah seungit. Jalma nu sadis, jalma nu hitut bari dibekep ku leungeun tuluy dibegepkeun ka irung batur. Jalma nu isinan, jalma nu hitutna teu disada tapi ngarasa isin sorangan. Jalma nu sial, mun hitut keluar jeung bukur-bukurna. Jalma nu strategik, lamun hitut sok bari seuring ngagagak meh nutupan sora hitutna. Jalma nu bodoh, lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jelma nu pedit, lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batur. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jalma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jalma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara. Ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1. Kumargi tos 7 tahunan. Nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Muhun, milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Muhun Pak, milarian manuk. Ah, putih lang kau. Bapak perkutut. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep, seueuran esna tanah pinte. Biasa weh. Mung cing seueur sedotanna nyamangnya. Tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari Saklitnov, cik kadieu. Ya Bu, Abi. Kadieu bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh, eta ngaran maneh Semari Saklitnov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitnov? Sabtu Kliwon 7 November Bu.
Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Cing balik atuh Mang jualan soto teh. Kala sakedap jang kunaon. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti aya kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Tong bendu atuh Kang. Dan namina ge soto campur. Nya campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagang mah. Nini, kadieu geran Nini buru atuh Nini. Ya naon Aki, meni jojorowokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku Nini, bibir sumur ngegel kali timbaan jeung emberna. Tong ujrut Aki, tadi teh jamu sari rapat Nini dikecemplung ka sumur. Pak Ujang mangke alin disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep, sareng naon wae tuangna, Sep? Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na Sep lah. Da sangguna mah teu dietang. Nah, 2000, nah sangguna teu dietang. Sesah ngetangna hiji-hijina deh. Sia kanyahoan ayeuna mah ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, mun hirup jeung narkoba mah, Nari Bapak make jeung narkoba segala. Sumpah Bapak abi menteu. Eta geuning katinggalin aku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, Tablet turun panas, Pak. Nah aku naon? Iya, Pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk. Mangga nu pada jeruk Garut ya asli, asak tina tangkana sanes asak karbitan ieu mah dijamin kareueut. Pokona mah kareueut. Tahu. Mangga nu pada tahu Sumedang. Tahu. Dijamin pelem. Jeruk kabita hayang pisan. Ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jang ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jang. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba teh nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kecapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan awan coba kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Kalau saya tentara Amerika, waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ke saya serangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, urang prajurit di Indonesia. Kuring apa maraneh jarangkung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu dinu suku urang ngabledug moal.
Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu euninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah atos bu sing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangmayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, kartu kredit, imah, listrik, telepon. Inilah tips jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpakan leres-leres ka Bandung, sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di bumi batur nu teu kenal. Bisi diusir. Langkung sae mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajungju ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek ti kopo, bade kadagokeun ngage jurusan Leuwi Panjang Pulo Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuh ka Ciamplas atanapi factory outlet, tong hilap nyenak artos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu diajukeun. Anu kalima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSM, Ciwok atanapi ka Momo Sajen, tong hilap nganggo acuh, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun. Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawae gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ada nu kalima saha? Apanan kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teuing ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha liter. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten pangadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu? Kala atunya urang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atau napi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang laukna teh. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah mali dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teterangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwal teh abdi. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV Parem? Blep. Kitunya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, hadiekeun remote urang Pareman TV-na. Tah, gitu sorana TV Parem teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya,
Aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Papa ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong, aku 5.000. Ya udah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Papa teh ngomong apa sama si Bibi. Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Pak 5.000-nya. Iya, si Papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang. Mang nyukeun acis mang hoyong jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit. Minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Mau duit gede apaan receh wae teu boga. Hei Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Tada sehat maksudnya? Lain, beuki ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulih di mana, Neng? Palaresan mulih di kampus, bade euy ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh, Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri ana terlentang, itu artinya ana kagak mancing. Saatnya Canggih Guard. Anak Semar Nurcika saha? Cepot. Parantika hampahan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta ari udar atau lesot. Copot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot. Eta pamicenan hasep dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong mihelaan ucing udin. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah tak apa. Naon atunya teuing tak apa. Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge bae. Aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Diulam linggih karena rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta bahan tuh kade. Antol kana naon Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng sia ku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadena nya we kaburu-buru kagerewahkeun ku nu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel.
Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng? Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guru nawe heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin hayang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din, pan macana ge can tiasa. Iya, soalnya atuh kantun di warang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerah hudang geus beurang. Geus beurang kumaha? Geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen 2 film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyeun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Haji dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Eta tok pedit mah. Nah pedit kumaha? Si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah di dinya munding di calanaan kitu. Heuh atuh bete porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Geuning mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Dinnya. Juk nyieun sorangan ieu ku bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon eta enggak kada rieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, mani teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Huntu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, nyawa. Rak ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Masih ge, ngilu wa. Sugana jurikna geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Geunyal. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ka mana kitu setorana mani diudak-udak? Didinya mah ngabodor teh terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya dindingan anak emak teh. Nya atuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din? Henteu. Nah cek saha atuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya cangehkan. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teh nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokona nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari ihlas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Matematik kumaha atuh Din? Ya buktina enggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong neuneun kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan? Jadi matak panas tiris deuleu.
Telkomsel. Punten juragan, bade nambut paneker kulan. Boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Etana teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Ici dia gara Ici. Naon Din, mana emang ngajak ulin wae kan? Orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana nini? Kemajuan Pak, Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tetangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes, PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodog teh kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta Pak. Pali dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi. Nah, tadi dia calik napanya? Mohon. Sabios dus nama di payun Pak. Mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Nya cek aing oge. Tong diteuneun di hareup jadi rambutan keur ngirip inju teh behak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Paung, orai. Ya, eta. Bener, cik sato naon deui lian ti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak Bu. Cak-cak, naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodai. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng Bu. Harnaha buat banteng? Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geningnya nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih Ibu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Yo, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo. Di ditu mah 5.000, di dia 4.000. Mangga Bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo tah Bu. Tah mangga baragus keneh Bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana Bu. Mangga canak sarang tanggungan anak. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya Bu nu kabereyan ku tulang munding Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din. Naon Wa? Kunaon maneh teh meni lalung sakitu euy? Iya teh geus saminggu Din teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin Wayang Golek Dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa Wayang Golek Dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis Nonstop Dangdut. Malam Jumat Sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu Kasidah Modern Artarbia. Malam Minggu
wayang golek dalam Adekosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi, aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kasih, atur nuhun, 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam bersama kasih. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas buga teh ranjang teh kekuat riugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tamu tah teuing. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di robah-robah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Sanajan mobil kuring kaluaran tahun 60-an, tapi tanagana mah masih kena hebat. Kitu deui bensin mah ge irit. Kungsi kemana wae ta mobil teh? Ka Surabaya ge kungsi. Bandung Surabaya teh ngan ukur sapoe sapeuting, nyantai we da teu kungsi ngebut urang mah. Beak sabaletereun? Bandung Surabaya mah ngan ukur 50 liter. 50 liter? Asa teu mungkin 50 liter mah. Teu percaya, beak 50 liter. Bisa na irit gitu teh bensinna dicampur. Dicampur naon teh bisa irit gitu 50 liter tapi ka Surabaya Bandung. Dicampur ngadorong. Da mobil lama nganukur nepi ka Sumedang, sabada mogok terus disurung ditaikeun we kana truk. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, aya ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapakna dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya. Sok. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Men, beli HP urang lah. Murah ngan 200.000. Gening meunih murah. HP urutnya. His, lain lalawora teuing. Ieu mah HP second. Sarua atuh ketekene kehead. Teu bisa, tetep beda atuh. Beda lebah mana adidinya? Ari urut mah bahasa Sunda, ari second mah bahasa Inggris. Dari Telkomsel. Sabar tahun didinya dihukum? 5 tahun. Pedah naon dihukum? Biasa we mah hanjel mah. Ari didinya sabaraha tahun dihukumna? 10 tahun. Tah pedah naon tah? Pedah meupuskeun kaca. Nya meupuskeun kaca make dihukum 10 tahun. Daek sumpah, nya pedah meupuskeun kaca. Kaca naon? Kaca kapal selam. Dari Telkomsel. Nini teh meni bager ka aki teh. Pas aki dahar, nungguan we aki dahar teh. Meni teu aya kakiranganana Nini teh satia ka aki. His, lain gitu aki. Nini nungkulan aki dahar teh maksudna lain rek ngawulaan. Daya kakurangan mah aki bisa ngincik sorangan. Ya hari-hari atos kanggo naon atuh bet ditinggali wae aki teh keur dahar teh. Apanan ngadagoan aki beres daharna. Eta huntu palsu diinjem ku Nini. Dari Telkomsel. Punten dok, saya teh punya penyawat insomnia dok. Maksud bapak penyakit anu teu bisa sarete ya pak? Leres dok, tos 2 saksi abdi teh tos insomnia. Nah, ari bapak gaduh ieu atuh pikiran naon? Apanan nyuluran tetangga ngarona. Terus anjeunna masihan artos nya lumayan we pak kanggo nami-nami resiko.
Teu sare teh anjeun mah lain insomnia, tapi insom duit. Dari Telkomsel. Punten Kang, bade tumaros. Oh mangga. Dupi jalan di Ponegoro akang terang? Oh terang pisan. Teh, ayeuna teteh lurus ya. Mun? Tadi lurus itu teh belok kanan sekedik. Dia belok kanan tak terus jalan di Ponegoro ibu. Oh, saya atuh kitu mah. Upami jalan Pramuka akang terang kan? Waduh, apa tuh Tongboro jalan Pramuka? Tepuk Pramuka nage apa? Tah, dengokeun. Gitu ibu. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya cangihkan. Assalamualaikum, nepangkeun abdi Tante Heni. Hanya, oi kokorobet. Ali mari kitu mah. Dari Telkomsel. Saya mah bingung Nah nyanyiin kue teh bisa teas. Atuh endogna make endog naon? Ku endog meri kungsi, ku endog hayam pernah ngan hasil teh kue bieu teu teas-teas. Ada dinya masalah atuh. Nah kumaha atunya? Didinya hayang apa? Resep nyieun kue supaya teas. Heeh ya hayang nyieun kue keur mertua. Coba kena kieu nya, tak enak adonan jeung endog kabeh dikocok nya. Nah, geus dikocok kitu purulukan semen. Sok geura. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin? Mios, Bu. Laras, pintar geuning Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin? Tingalikeun, Bu. Udin! Karep mana? Dari Telkomsel. Udin? Naon Iji? Nah mana teu nyisiranya raka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Ninjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Bu, tah ieu teh landong teh cairnya bunya. Leueutkeun ka putra 4 sendok makan. Ah, ketinggal nama moal tiasa, Dok. Nah, abdi mah sendokna mung gaduh 2. Dari Telkomsel. Pak, punten Pak gugah heula Bapak. Bapak. Aya naon sus atuh? Aya naon ieu teh? Meni tamu sabaraha ieu tabu 11 ngagugahkeun abdi. Ieu Bapak tuang heula obatnya tos waktosna. Muhun mangga. Ari obat naon sus? Obat tidur Pak. Apanan aing teh geus sare sus teu kudu make obat tidur. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa orai. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureuhnakeun pugu we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, namoal bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah, terus Udin eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Alus wanteran, emang naroskeun naon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon. Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya paseawe tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, urang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Nyala. Kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin, cik ayeuna sebutkeun. Tah,
papasangan Hansip naon Dadin? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meren? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal? Papasangan namanya eta Drum. Nah, Drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang Drum. Tah di gireuna teh aya Hansip anu nangtung. Dinya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh Kasep? Eta teh di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana ter ngabodol, teu bosen di setrapu ibu, karep deui mana. Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Bana maghrib sata acan isya Bu. Naha? Apana 1825 dugi 1830 teh sami aja pada maghrib saat acan isya. Cek ibu oge maneh kudu bener Udin kaharep deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Canggih Guard. Udin, naon Ici? Mana apal tuh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame. Dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian keopat. Jalma nu boga rasa karunya, jalma anu muncul saumpama urang atawa batur nahan hitut salila-lila. Jalma anu sangsara lamun hayang hitut tapi teu bisa dut. Jalma anu tagiwur waktu hitut boga usaha hayang ngeureunaan hitutna dina kayaan datitut hitut. Jalma anu berehan lamun hitut masuk dibagi-bagi ka batur. Jalma nu teu boga ka era lamun hitut geus tarik jeung bau. Lamun jalma anu apik hitut masuk diotik-otik nepikeun ka dari Telkomsel. Puisi Hitut bagian kelima. Jalma anu boga jiwa bisnis dina dut hitut manehna bari narik nafas panjang. Lamun jelma anu sial ari nu hitutna batur nu dituduhna manehna. Jalma nu boga bakat kana musik lamun hitutna boga nada dut tut tut tut. Lamun jalma nu praktis lamun hitut dibarengan ku ngorong. Jalma nu boga rasanya gede ka kulawarga lamun dek hitut ngadagoan heula ngumpulna anak jeung pamajikan. Jelma nu picilakaeun lamun hitut dihareupeun mau ka jajaden. Lamun jalma nu panyakitan palebah hitut bari jeung ambeien. Jalma nu boga harta rea lamun hitut kaluar emas. Dari Telkomsel. Ranginang Bu, ranginang. Ranginang Ibu, ranginang. Kang, buatan mana ini teh Kang? Pade Ibu, iya ranginang buatan Garut Bu. Upami digoreng tahnya bekah deng rangu Ibu mangga. Nya eta abdi teh resep ranginang teh, tapi nu teu bekah. Aduh Ibu, nya gampil atuh Ibu. Sok mangga Ibu ngagar heula sabungkus. Ras ngagorengna entong diseunan. Insyaallah moal bekah-bekah Ibu. Dari Telkomsel. Pak, Ici tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja.
Sok canak atuh ka dieu enggak? Ya Pak ya. Nah, harapote meni goreng kieu. Ieu bereumna nih loba kieu. Gawe naon wae atuh mah nanti Ici. Nah, ada rapot abdi mah teu aya bereumna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Har gening ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak baru sekolah SD. Dari Telkomsel. Mamah aya, Aya, Pah. si Lingling aya, Aya, Pah. si Sim aya. Aya, Pah. Jadi sararea ayanya. Aya, Pah, sadayana ge aya. Papa masih ngreg-reg bae. Sadayana putra papa sareng wargi-wargi papa tos araya di dieu. Lain soal papa teu regreg, nu dipihanyakalkeun teh. Nah marane sararea aya di dieu. Ari nu ngajaga warung saha? Dari Telkomsel.